mentakeun es batu atuh Cemil. Cek emak ukeun es batu. Ieu esna, ieu batuna. Sia. Adi lama kita. Mak. Mentakeun es batu atuh Cemil. Oh, es batu. Ya gitu. Misalnya mah. Mir, teh Cio. Mir, cek emak ukeun es batu. Es batu, siap. Ela. Ini sarep pikirnya. Itu aduh kan. Kamari ge salah cenah emak dititah teh abi teh. Nah kan itu nang di gelas cenah. Kuruna teh dua cenah. Ya teh es batuna. Aki ya. Ari batuna mana? Batu kumaha? Cek emak teh ukeun es batu. Ari batuna mana? Neangan we teh Cio di jalan. Eka makeun. Itu banyak. Jadi entah ya batuna teh dia aya. Sok adanya. Duh, iya si Kumil kata abi dicarekan ku si emak. Da pogo minta nage es jeung batu. Es batu, ieu mah es sungkus. Tah, geuning aya batuna. Ieu. Tah, ieu esna, ieu batuna. Jadi lah. Hujan, hujan. Mana es batu? Wah, batu mah. Ya esna. Ya batuna. Tah. Geus nya, bener. Oke, heula nah geuning Cio. Dari Cio atuh oge menta es batu kasih Cemil teh. Ieu teh esna teh ieu batuna emak ih. Dari Cio anjir salah. Es batu, coba make batu ieu nah. Iya, esna teh batuna emak. Kemarin kan kita beli salah kena hendak salah di wae. Ah bener mana macam kita kemarin di bawah itu. Wajah ya ini jus es